kebon nita ieu teh si Oding nita diberesan tapi balala kamana si Soding wayak ieu kebon balala mangka ieu teh kui teh tere dipanen aduh kebenaran ka mana aing ieu tangkal huing halus ngeuk carana mah aing rugi atuh melakui teh wah aing teh an si Oding itu mana digaji ku aing Doi, kadi euy. Turu kadi perlu. Aya naon bi euy? Turuan ka urang. kebenaran panggil jeung mana dulu urang teh tadi nangan si Oding di titah meresan kebon buru geus dibere ku urang Manakeun Coding selain. Panggil jeung urang Coding. Di ditu Coding teh. Dia urang ngaliwati ditu. Coding aya. balik duy ngomong teh bener panggil Panggil. Cik empok nama di ditu tuh Coding. Dia orang panggil. Iya, urang mah rek itu deui. atunya kurang temponya Yuk. Si Cepi ku aing ditipu padahal aing tetep aing jeung Coding. Hah? Oh, ya. weh Bon weh domon panggil di dia gaya weh ka mana maneh Mana Pi biasa we. Bukannya nu nyantol ya. Mana kemana mah nangan rana sih maka kebon lagu paling oge tuh bancet kadal sih teh nangan rana mah tuh kamu pengah aja jalan dia teh. Beja nama dia teh suka aya arana teh. Mata kurang mah beda. Kamu jeung jalan ka dieu paling siapa. Geus lah aya teh ngomong-ngomong rana lieur urang teh tadi nangan si Oding nanyakeun ka si Duya aya di dieu cenah panggil jeung si Oding teh maneh Oh, nanyakeun si Oding. Panggih tuh. Tadi itu tuh di ditu lantaran kali aya si Oding tadinya. Mata kena geura tepungan. Si Oding mah itu besi kabur ini si eta mah. Tepuguh. Ini teh ka mana-mana wae. benar ieu mon ulah bohong ka uing awas mun bohong paling tempo ka itunya Rasakeun sia. Mane sok bohongan ka urang. Padahal urang teu panggih di si Oding. Rasakeun. Kolot main bola jeung barudak coba keur usum halodok kebul tinggal ka dieu. Coba ganeng itu bisa istirahat pisan. Awas lamun main bola deui ka dieu dibawa bolana. Wah, wajina. Wah. Ayo. Bola dia main bola dia. Ayo. Wah, tongga utoing, oi. Kusi kasih tarum. Kadieu ka bae, Barudak teh, barudak itu di kolam ikan sebelah. Mang Amrong, Mang Amrong, hei, bolanya, pokoknya marahin bolanya. iya. Kau sih kolot-kolot kadon ajakan kebenar kamari. kami yang urang
Resep yang berak main bola kami pongan tadi teh. Wah Haji, kurunyung kartu sasari Wah Haji ayeuna. Saya kalian ngerekan barudak ujar mah. Gandeng teh mah arek urang istirahat Wah Haji teh. Saremanya. Mau kebul, urang Wah Haji teh ngarti heuh di. Ica nu nanya ini Ica. Kita tadi nu ngomong tadi tembalan. Mang Amrol, Oding lain kitu, lain ulah. Kan main bola teh aya tempatna di lapang bola. Lain di jajalaneun. Lain namun aya nu ngalamat kumaha lamun bolana kanu banget. Tanggung jawab ih, dasar. Kolot-kolot baradegong. Sarana stres. Anjay! Ngending geus Aduh. Panasnya orang teh. Panas atuh. Wah, mau didenge. Nya mah didenge kurang malah. Main bola we. Bola-bola we ayo ya. Naon ding ah. Urang aja we barudak orang main bola. Ayolah main deui lah. Naon urang mah nya kudu mikiran lain-lain Dan ding. itulah. Itu Lieur. Sanajan Wah Haji ngamo ka barudak kita barudak. Urang ngarurutna ah. Nya mah. Bae ulah didenge ge mah ka Wah Haji barudaknya. Oh. Didenge antep urang main bola Wah Haji mah antep lah. Oh, main bola deh. Oh ya. Saat tadi oh. Si Domon si Enduy nuduhkeun di dieu si aya nasi Oding cik aing teh iya cikana tapi ada sepi kieu mah mungkin si Oding ada di dieu cobaan goblok si Domon si Enduy ieu mah kuburan atuh maknya ya si Oding di kuburan euy. Iya masih Domon nih si Enduy ku aing teh angan geura. Gelo aing. Hah. Cek. Akang. Ari Akang geus naon ti ditu. Itu mah kan astana kuburan. Puguh, cek. Urang teh dibobodoh si Domon jeung si Enduy. Neangan si Oding sajarkeun di dieu. Ieu teh nyaho astana. Hah, aing mah. Ningali si Oding teu. Ari Akang atuh nanyakeun ka si Domon jeung ka si Mang Enduy. Nanyakeun maka Ice atuh. Heuh, pan bieu teh urang teh nanya tuh, cek. Dek naon atuh nanyakeun we si Oding atuh juga nu jelema penting wae si Oding teh. Kieu, cek. Kan urang teh buka kebon, si Oding titah meresan kebon, titah ngabersihan kebon hui. Duit geus dibere ku urang teh, cek. Tak eta masalahna mah kurang diteangan enak si Oding. Oh, gitu caritana teh. Ari kitu mah tuh Ice ayeuna dijawab. Ice tadi nempo si Oding. Tuh di belah ditu tuh jeung barudak jeung Mang Amro keur maranain bola. Juga susul isi kaburu ararindit. Kayak lieur deui. Ayo keh, ya stres jadi gelo. Ih. Ngabejang kalau Kang Aleos tapi mainnya si Oding cebrok alulin main bola jeung budak laleutik. Pokoknya muanya kasih Enduy jeung si Domoy. Tapi kurang cobaan lah. Siapa tahu benar atau omongan si Ice. Oh, si Oding di mana ya si Oding? Di mana si Oding teh we? Urang teh angan ya, geus vila pang nama lawas ti lawas euy. Geus teu panggil sabaraha bulan kaning sok. Heuh, urang si Oding biasa nama sok aya mah datang ayeuna eueuh. Sono, geus atuh ayo ayeuna mah urang neangan si Oding lah. Ayo apa nama geus vila teu panggilnya. Ayo atuh ah. Yuk. Bang Tony, gampang. Ini lawas ti lawas, nama beda, aing geus naon, geus beunghar mah nya Wil. Iya Kang Agung, Kang Willy. Sim kuring teh lawas ti lawas teh lain dalam arti kata urang teh naon jelema beunghar. Oh, kumaha tuh? Justru urang teh ka dieu teh neangan si Oding. Heeh, abi oge jeung si Wil teh neangan si Oding. Ieu mah curiga, ieu mah pasti nanyakeun togel. Heeh, bener. Nah, tak urang ge kitu, neangan si Oding teh urang teh meunang 4 angka. Gocengeun lumayan. Ini tuh beja-beja. Atuh da moal atuh ieu mah rahasia. Kudu aya meureun yang barudak. Pokona mah ayeuna wae malah. Masalah eta mah engke we urang ngariungkeun. Urang syukuran we urang togel mah nya. Urang neangan si Oding we eta mah. Oding deui nya. Yang si Oding we tiluan ya. Ieu atuh ya.
Capek. Aduh. Oh, capek euy. Si eta ngopi naon eta? Es. Mantapnya. Ari tadi bolana ka mana? Rame-rame nanya. Wah, wae anger bolana bolana teh. Tajong. Kemana tajongnya? Bae bae lah, bae lah, miskin. Bro biasalah. Yang beli eta euy. Naon? Naon? Haus. Eta apalan si eta si Jenoy. Apalan si Jenoy. Ake. Mana cairnya tuh? Haus. Di mana? Meuli Mana cairnya di mana? Melina. Mang. Bawa ada di itu meureun si Oding teh, Mang. Urang teh angka itu wae, Mang ya. Bener gua. Sugan we orang main nomor deui. Sugan we atuh si Oding aya di dinya. Iya, Iya lah, pokona mah. Iya. Aya Mang Amrol gina Mang Ah, Tani. bener aya. Alian we nya. Tekan tenan we ieu mah. Aya Mang Oding, aya Mang Amro. Sugan mah ngajodoh we ieu mah ieu. Oding Amrol sugan mah. Aya naon deui? Oh, boroknya. Tadi geus wahaji keur main bola teh. Burunyung deui. Beuceunnya. Aya naon deui, Ding? Ieu teh naon nya? Saya pemumun raya we. Tadi juga. Bukan mau ngajodoh we. Jodoh. Oding Amro. Ngajodoh. Emang urang neangan jodoh urang. Ya, Mang Amro. Abdi ka dieu teh aya prayogi. Kasih Oding, lain ka Mang Amro. Lain ku masalah jodoh ieu Mang Amro. Oh, abi teh ka dieu teh aya perlu teh si Oding. Geus pampang nama geus lila nya Wil. Geus lila tepanggil lawas biasa lawas imah. oh nya Mang Toni. Ya, tah Beneran eta. aya Mang Toni di jalan geus we ka dieu Mang Amrol abi teh. Da abdi ka dieu teh hiji tilu satu tujuan ka dieu teh nya. Kayak perlu pisan ka Mang Oding. Mang Oding ka dieu gerak ka dieu Mang Oding. Ding. Tuh aya perlu ka mana tuh? Mana? Aya naon ya? Ka dieu Mang Oding. Naon dah? Ka dieu ah. Ayo, kamu kali tulah nya. Kedap aya perlu. Okay. Hoi, ayo. Yo. Benar Mang Amro ieu mah euy. Cik cobaan kurang tanya Mang Amro. Sugan apalun si Oding di mana? Mang Amro keur naon atuh di dieu? Aing kos budak leutik wae ngariung jeung barudak Mang Amro. Tuh nih geus kurunyung deui wae. Ah, bae urang ngalieur nya. Amro keur main bola ih. Dia geus datang deui. Cik saraena ieu cik. Apaan teu? Teu. Ieu teh Mang Cepi teh. Ngan teuing deuk neangan naon deui wae ieu teh. Aing. Naon, Cepi? Lain Mang Amro tadi teh panggil jeung Ice di jalan. Pajarkeun teh si Oding jeung Mang Amro main bola jeung barudak. Tapi ditinggali ngan aya Mang Amro hukum jeung barudak. Heuh, Mang Cepi tadi teh da. Urang teh biasa we ngariung jeung barudak kieu biasa da ngarudekeun ka cape. Jeung borak teh. Jukurunyung we tiluan. Itu teh tiluan, si Oding teh. Digerowan, tak segeran ke temannya teh pamitan. Ngomro. Ari tuh heula nya cenah. Oke, ieu si ngomro teh. Ngobrol deui we jeung barudak geus we ting di mana da kabelah kulon. Aing mah euy neangan slieur Mang Amro. Neangan si Oding. Ayeuna geus dibawa ku tiluan. Kabelah mana bi teh Mang Amro? Kabelah kulon. Oh, nya bener tak kabelah dinya pasti ge panggih kabelah kulon. Belok saeutik lah. Darinya katingali nama. Panggih ku Mang Cepi gerasok. Heuh atuh kitu mah Mang Amro. Kuring deh kita si Oding. Mun kabelah kulon mah. Hampura atuh Mang Amro ngaganggunya. Ieu teh lah. Geus lieur aing neangan si Oding. Cek ieu ka ditu, cek itu ka ditu. Hah, aing.
naon larangan urang atuh lalieur. Ding, mana teh kudu atuh ding, kita pada lunayangan teh. Justru mana teh di dia teh penting pisan ding. Heeh, Mang Oding, pampang nama geus lila teu panggih jeung Mang Oding, jeung si Uil abi neneangan. Aipek teh aya di ditu geuningan jeung barudak jeung aya Mang Amrol di. Main bola di ditu jeung ngobrol. Pantesan eueuh ka imah. Biasana sok ka imah, ayeuna eueuh. Asa leungiteun abi mah Mang Oding. Iya sia teh penting aing neneangan teh. Luas. Kumaha sia teh Soding kalaka di pos. Alah, aya Kang Cepi, Kang Toni meuni lowasnya. Luas. Tukang alah. Lain kieu barudak. Si Oding kurang ditugaskeun ngurus kebon hui dibersihan. Pas di teang tadi kebon huina balala keneh, duit geus dibayar Oding. Kumaha tanggung jawabna ieu? Poho, bos. Teu dikerjakeun itu teh poho, da abi teh main heula kali itu. Terus kumaha tuh itu kebon mau diurus kumaneh? Iraha rek diurusna tuh. Mun moal dibersihan rek nitah batur. Duitna balikeun ka urang ah. Bos, beak duitna. Terus kumaha tuh? Sok enak kebon enak urus heula enak. Sok buruk. Geng si Soding malah kelumpat. Kurang teh lanyang udah gelas Sodingnya. Mana. Ah, Aing mah Mang Toni, si Oding lagi digeroan ku Kang Mang Cepi. Ah. Kumaha atuh? eta gung jadi gagal total ieu mah. Pimilikeun teh nya. Padahal makan si Oding teh tadi di hadapan mata urangnya. Oh. Dasar si Mang Cepi anu bawa teu paleg mah ieu teh. Digero kabur digeroan ku Mang Cepi, Ah. Mang Toni. Di mah kapaksa we kudu neang ngarana anu bener-bener ieu mah gung. Benolnya. Dah. Ciga gida Spanyol ngan alah. Biasana lamun rada bahena mah sok kana nomor mah sok wah, ade. Jernihnya. Jernih kana nomor mah. Bener. Kana bahena bado mah geus aya urang neangan randa we anu ti luar. Atuh ya. Heeh, lieur mikiran si Soding mah. Heeh. Kitu kieu ka itu kali dodak urang ge aing geus beunang dihare-harekeun nya. Heeh. Cepi ah. Aing mah Euy, asap si Mang Cepi butuh ceugna mah. Ayo atuh Mang Toni. Ayo Randa namanya. Yuk, mumpung poe minggu ieu. Alah, ieu cau ya. Sakedeung deui, 3 poe deui mah ya. Ka ala kodek. Lumayan, setik-setik ke. Dah, mandu. Lieu. Lieu. Ayo turun kasih. Aya naon domon? Lah, ini asa. Tareuwas, nih jika nu bungah gitu enak cing. Tadi teh pepake di jalan euy, jeung si Cepi nanyakeun si Oding. Ya, ngalang-ngalang urang nangan rana ka dieu. Geus kurang teh bijakeun. Di ditu tingkah mana lah tanah oge. Abapkeun tuh. Teu lemong we ka urang teh. Asilana. Sarua euy. Tadi urang teh papanggih jeung si itu tuh jeung si Cepi. Nanyakeun si Oding. Urang teh kieu ye. Wah. Tuh, ieu euy. Di ditu si Oding mah di ditu. Urang ge nya eta si Oding di mana? Hah, antepkeun we kajeun teuing. Berarti bener si Cepi kurang nyinggo Mang Noi di Mongoro. Bukan nata tukang gede bong tuh. Bongan leuweung tuh Mang Noi. Ieu reun nya. Tingkah mana lah.
Tuh. Aduh, eta si Oding saya di dinya deui. Udah, Ya sabar nih, sabar. ayo. Ding. Mana tadi digorohan ke si Sapi? Nih, nanyakeun. Kamang Endoy. Kamang Domon. Sok tanyakeun Kamang Domon. Oh, dari mana tadi si mana? Poho orang memba jeung Mang Amro. Maneh mah. Apa nges apa? Tadi teh cenah titah nguret eta kebon hui. Nah, atuh bet mengbal. Pohoan maneh mah. Jangan tadi. Aduh, Namun, Doi. Oh. Tara balik sia. Demon, Doi. Tara balik mana teh ngabejaan informasi teh. Si Oding ditu, si Oding ditu. Padahal mah kuburan aing teh tadi teh. Kuburan tah. Di. Urang mah teu ngomong, teu nuduhkeun maneh ka astana geula. Ngan urang mah nuduhkeun tuh di ditu yang domonya. Oh, dari mana? Mana astana? Sorangan anu salah, los ke astana. Oh, mana mah nuduhkeun ka ditu. Ai itu teh astana. Itu mah pala astana pisan. Bongan saha nya? Ini kok astana. Urang mah nuduhkeun ka ditu. Katipu siapa bu? Tapi euy. Teu nuduhkeun ka astana mah teh euy, Domon. Aing nu salah mah. Tapi heueuh Domon euy, Doi. Maneh mah narunjukeun teh ka kabelah ditu lain ka kuburan. Urang nu salah meureun nya. Ci urang aya perlu ka si Oding euy. Tuh, si Oding aya mah. Sok kata mah. Da salah maneh tuh. Bongan saha lompat ka astana? Nyamun nya? Oh, Geus ah, urang mah ayeuna mah rek balik ah, geus burit. Dah, si Oding dah. Tah, si Oding mah tuh aja. Kalau tong asal dah. Yuk. balik. Domon dulu. Mana mau Oding? Ditah nyabutan ngomean ieu. Kalaka mengbal jeung barudak leutik. Sok eta mah beresan ayeuna mah. Ampura bos, wabi diberesan lah, kayak kamu emang jadi lah beresan wabi mah. Kita posting, oh,